Pak Ustad kan Ayo naon Kang? Bade tuh maharos ieu teh abi teh. Oh naon? Terang ka Yuli teu. Yuli. Mohon di dieu. Oke. Dan di dia mah teh nami Yuli Kang. Ah manya Kang. Manya Pak Ustad ah. Manya tuh aya Pak Ustad kok tuh aya Yuli di dieu. Oke. Teu aya Yuli mah. Aya ge Sarmuna. Tong kadinya, tong kadinya, tong nyebut ke Sarmuna. Tapi aya Yuli di dieu mah Kang teu aya gitu. Yo langsung. Da teu aya Yuli Kang di dieu mah teh nami Yuli. Sok emot deui lah Pak Ustad. Piraku di dieu teu aya Yuli, pan ieu teh lemur. Teu aya. Teu aya Kang nya anak. Da jamaah Kang kita aya di dieu. Nyaan ah. Teu aya. Nya teu aya nami Yuli mah. Asa nami nguping tanaga nami oge abi mah. Tapi kedah nama Kang ieu teh kedah aya Yuli di dieu teh Kang. Emang Aya we atuh lah aya Yuli atuh sok. Ari teu aya kumaha ya Kang atuh? Maknya Pak Ustad banyak kok teu aya Yuli kan aneh abi mah. Kang, teu aya di dieu mah. Abi mah nami nguping nami nage asing eta mah. Yeuh Kang, Yuli. Aduh istri Yuli teh istri. Munda istri ge teu aya tuh Kang. Teh nami Yuli di dieu mah. Aduh. Cing ieu mah nyan berarti Pak Ustad teu gaul ieu mah. Jadi lemur ieu Kang. Yuli namanya teh Yuli. Astagfirullahaladzim, ari Kang teu menang di bejaan. Teu aya di dieu mah. Mananya Yuli teh? Cing, Pak Ustad kieu. Tah. Cobilah emut deui ku Pak Ustad manawi di dieu. Lah, asa teu percaya teu aya Yuli di ieu teh kan lemur, Pak Ustad. Nya lemur-lemur namangan teu aya tuh nami Yuli mah tuh Kang. Aduh, kumaha tuh nya. Kang. Eta mah bumi abi. Oh, bumi Pak Ustad. Nya tuh, kieu tuh. Atuh usahakeun lah aya Yuli atuh di dieu lah pangusahakeun Kang lah. Pak Ustad. Pangusahakeun lah sing aya Yuli aloh piraku atuh lakot mana teu bisa ngusahakeun, Pak Ustad. Lila-lila masa ngesalkeun Kang teh. Eta lain gitu Kang. Tapi kan gaduh perasaan. Pak Ustad gaduh perasaan Ya boga tuh. Oh. Berarti benar disumput. Ya. Oh. Ya. No. Ya, sok. Tapi boga perasaan gitu nya. Tapi dia teh naon? Perasaan. Langsung tiun. Bener. Cok siap. Disumputkeun teh. Sok. Roll action. Tuh, bener. Pak Ustad ternyata boga perasaan ka si Yuli. Astagfirullahaladzim. Iya mah. Astagfirullahaladzim. Naon Kang teh jadi kitu ka urang teh? Lain jadi tadi cek Pak Ustad. Abi nanos, Pak Ustad gaduh perasaan teu? Gaduh. Boga tuh. Tuh, berarti bener si Yuli tadi disebutkan ke cek Abi tadi Pak Ustad menyebutkan disebutkan ya masa teu hati kayak naon ieu teh maksudna jadi kitu Kang. Ya, Pak Ustad geus ek ngarebut ka bogo Abi. Si Yuli teh ka bogo ieu. Astaga. Iya ya Allah. Ka bogo Abi nya. Ayeuna Pak Ustad geus wani-wani boga perasaan ka si Yuli. Wah, ieu mah naon make jeung dipararake nya Ustad kieu di dieu make jeung ngarebut si Yuli. Anu geura. Naon maksudna Akang make nanyakeun Yuli jeung ngaku-ngaku nyalahkeun ka bogo abi kumaha ieu teh? Apaan cek tadi Pak Ustad? Abi lepatan cek Pak Ustad boga perasaan. Ieu kalau jalan. Pak Ustad boga perasaan. Sok. Pancik Pak Ustad, urang teh ayeuna urang Perasaan. Kan tadi cik Pak Ustad buka perasaan. Pan tadi cek Pak Ustad boga perasaan. Maksud abi mah perasaan abi lamun teu boga perasaan malah hirup meureunna tuh. Wah, lain gitu Kang. Lain gitu Pak Ustad. Lain imah Kang eta mah imah abi. Cok. Ya Pak Ustadna boga perasaan ka si Yuli. Naon eta teh maksudna naon? Apaan cek Pak Ustad? Majikan aing keur ngadat. Wah, apa eta ngadat kumaha ari salingkuh jeung si Yuli mah atuh. Astagfirullahaladzim. Naon ieu maksudna Akang naon? Har. Abi naroskeun. Tadi Pak Ustad make jeung nyumput-nyumput di dieu cenah eueuh ngaranna Yuli. Cek Abi cobi emot. Danyakeun. Nyaho teh ieu? Ya Abi apal. Ya, Abi apal. Naon? Ieu teh sopan sok tingali. Miss Uniper. Aduh.
Aduh, Ibu-ibu di sawah. Di sawah. oke. Oh, Jamaah Ustadz Maulana. Besok ngesalkan Kang lah. Nah, make jeung teh Pak Ustadz nu ngasalkeun mah make jeung teu ngaku di dieu eueuh nyebutkeun eueuh si Uli. Arek kumaha sok? Ternyata Pak Ustadz itu boga perasaan. Cok. Geus pamajikan aing boga hutang. Aing teh geus paseha bieu teh. Sing ngarti. Nah, atuh Sing ngarti ada Kang di mana teh? Ustadz geus salingkuh jeung Yuli ka bogohna Akang. Astagfirullahaladzim. Ke, naon ieu maksudna naon ieu Kang? Nah, geus Pak Ustadz. Juga balik Pak Ustadz kan itu jalan. Abdi kan gitu. Salah. Cok. Yo, bobogohan jeung si Yuli Pak Ustadz yo. Cuk, aya hayam, Cuk. Awas. Neng, aya hayam, Neng. Balik. Aduh, aing. Aing beja-beja sia. Pak Ustadz bobogohan jeung si Yuli. Alif, Cuk. Jangkar ke jelema di mana eta? Aduh. Amun kalingeun ku pamajikan aing kumaha we yo. Gancang euy.